Dari naroskeun kita di tempat pemujaan Silanang. Oh, jadi maksudnya nanyakeun goha Silanang teh ieu bade naon Bapak duaan teh? Ieu nanti mana ieu teh? Ya biar nu di Dangdeur. Oh, gitu nya. Ya memang ai sebutkeun gua Silanang mah leres di tempatna, cuman maksudna ieu teh bade naon? Kitu dong ka gua Silanang teh. Abi teh tos pusing lah. Di udah subang emok seur utang lah. Terus digadekeun ka tetanggi. Oh, gitu. Jadi niatna rek buatna rek naon di Bapak duaan teh? Bade bujal terus astagfirullahaladzim. Sing eling, Pak. Nya. Muja teh lain jalan hiji-hijina. Muja mah urang kudu nu maha kawasa, munjung ka nu agung, lain ke tempat-tempat nu kieu, nya. Hapunten tapi ieu cacaannya nya, ieu mah sanes pamatahan, hapunten. Ngelingan sama-sama dulur, urang silih elingan. Teu kenging, Pak. Nya, eta teh musyrik. Main tak selain ka Allah mah teh sebetulna musyrik. Mungkinan paena leuwih sengsara, Pak. Aduh, komo meureun kieu teh meureun aya perjanjian siluman-siluman anu aya di dieu. Atas sengaja. Aya jaga tuan teh memang kita sentuh bola teh. Lain ditah nungguan tempat ieu kita bersihkeun supaya tempat gua Silanang teh teu dipake hal-hal anu sifatna musyrik. Atas tiap anu datang pasti ditaros. Berarti teh tapi hapunten nya banyak. Hapunten sekali deui ieu. Kita mah mangga we. Jadi teraskeun nya mangga. Tapi mun dia bisi ka penjagana gitu nya banyak. Ulah masih aya jalan, yakin. Pasti Allah masih yang jalan. Orang penting yakin, percaya. Nuhunkeun ka Allah. Jaga kawasan, ujung ka anu boga. Pasti aya solusi. Lain hiji-hijina, aya solusina. Banyak. Punten tapi saya deui ya. Dia memang restu ridho ka Bapak duaan teu kudu menyeuleuh pasti kayak ditulung itu ya pan di dieu teh memang tempat kapungkur teh tempat apa berata semedina lah sesepuh ieu cuman disalahgunakeun ku masyarakat bahkan malu tebih-tebih lah gitu. Insya Allah lamun misalkan dongkap nang ka dieu memang aya ridho restu di pangaluhuran aya di dieu teu kudu muja kage pasti luka jalanan kumaha carana kumaha yakin yang penting mah nyuhun keuna ka Allah syariat ke perantara leluhur situasinya itu aja banyak gampang langsung ingat bahwa Waalaikumsalam. Saya tapi saja. Waalaikumsalam. Soalnya Pak Kiai itu bade naroskeun ya Pak Kiai. Mohon bade prebe naon ieu teh? Ieu teh yang terang bade naroskeun tempat sore di dieu teh tempat anu kanggo pemujaan bener eta teh Pak Kiai. Wah, seler mah teu leres, teu bener eta teh. Cuman memang tah ieu memang aya tempat gitu rame. Tempatnya disebatkan Guha Silanang. Oh, itu Guha Silanang. Punten ya Pak Kiai, aya seueur motor teh seueur nu dongkap aja itu. Nya kitu. Nganggo kai pemaksana mah teu apa, pemaksana mah naon. Enggak dinten itu ya Pak Kiai nu da dongkap dia. Hampir tiap dinten lah aya gitu. Ngan kitu da ai Bapak mah teu biasa nyaram. Da tugas Bapak mah di desa ukur tadi bersihkeun nami orang tua. Da ieu teh kapungkur tempat lain tempat itu ieu sebenarnya tempat semedi di Isna Kolot. Ngan disalahgunakeun teh ayeuna Bapak maksudna rek naon? Abdi teh tos ka mana-mana ieu teh Pak Kiai, tos ka naon teh nu di Bandung teh di Bandung, terus anu di Karawang teh. Abdi teh naros ka pun sepuh aya nu di Karawang. Ke orang dongkap ka dieu. Cenah saurna di dieu teh loban sukses, makana di ieu we mun teh bari mapalah ti ditu teh da geus tegaduna naon. Ieu mah bade hoyong ngabuktikeun lah omongan ti pun sepuh Karawang. Orang radio abdi teh
karena kebenaran ayah Pak Kiai hoyong terang gitu. Mohon mangga kieu nya Pak punten sada acana Mohon, sareng mohon. Bapak saha ieu teh? Saya sareng Bapak Sosok. Abdi teh sareng Bapak Sosok. Kieu Pak nya. Heeh ada tadi teh masalah pamasaran mah eta memang enggak. Cuman pamit biasa mah nya aya abdi masa ukur ngelingan pamit biasa mah ulah. Ya gitu niat gitu teh. Niat awon salah musyrik nyuhunkeun kanu selain Allah teh nya nyuhunkeun maka Allah munjung kudu kanu agung muja kanu kawasa minta kanu bogana lain ke tempat-tempat kieu dan nu bisa nulung masa ukur dat anu maha suci. Ya punten Pak Kiai teh geus poekeun Pak Kiai geus kaditu kadieu geus ieu dia Pak Kiai. Ah ieu mah arek nyobaan we, ieu mah Pak Kiai susuganan ieu mah aya di bere di dieu, da ieu mesti ditu ti dieu teh teh naon. Nah, ieu mah aya itu bekosna mah di dieu mah ieu. ai bapak mah teu bisa ngahalangan ya banyak Mohon. saukur selingan nasehatan sering elingan sesama urang teh umat manusia khususnya agama sami panagabusan pamit biasa mah ulah pilih kaduhung jagana ya kayak kaduhung di dunia kaduhung di akhiratna ya pamit biasa dielingi mah eta mah tanggung jawabna nya kanu maha kawasa we Mohon sakitu pangintennya sampai diteraskeun pamit misalkeun keukeun wae mah Pak Kiai bade Mangga. nyobaannya. sok teraskeun cuman tadinya kali deui abdi mah teu campur bab elingan atoh ya nasehatan atoh eta mangga weh Nya nya. sok nyanggakeun silakan Wah, tempatnya ini bener ya. aku lihat ieu kecila Sesepuh teh bener datang ka dieu teh yeuh. Halus tempatnya yeuh, aura-aurana teh halus yeuh. Bener ieu mah yeuh. Pasar mah hasil di dieu yeuh. Jauh-jauh datang ka dieu teh bener ieu mah rek hasil yeuh. Wah, bener tempatnya ieu mah yeuh. Punten. Assalamualaikum. Wah, bener ieu mah yeuh. Ah, Pak Kiai tadi teh jika nama nyaram ame ulah ka dieu, sudah bener ya tempatnya yeuh. Anu diomongkeun ku sepuh Karawang teh yeuh. Ah, jadi cobaan ieu mah yeuh. Juga anu rezekina ti dieu yeuh. Ah, bener yeuh tempat teh aduh. Merenah pisan yeuh jeung semedi. Mau nganti kitu ti dia bawa nu hasil sugan di dieu mah yeuh. Bebenangan ya sugannya nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ki Jagat Buana, Spreta Luis Tanah Pasundan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tampak di hadapan kita ini Gua Silanang. Gua ini adalah tempat dulu para leluhur, para karuhun, penguasa apa yang berkuasa di tempat ini untuk mujasmedi atau menenangkan diri, bermunajat kepada Tuhan. Memang gua ini dianggap sebagian masyarakat itu tempat yang negatif atau tempat pemujaan. Akan tetapi tidak ada tujuan dari para leluhur untuk pengen dipuja atau dipunjul dan sebagainya. Mereka berdiam di sini bukan untuk disembah dan sebagainya, tapi untuk menenangkan diri, munajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sekali lagi Ki Jagat Buana pesan para saudara-saudaraku sekalian yang berbudiman dimanapun berada, jangan salah mendatangi tempat dengan niat atau tujuan yang salah, karena Anda akan tersesat di dunia yang nyata, dunia goib yang nyata yang ada di sekitar kita. Ingat, meminta dan memohon hanya kepada Tuhan, kepada Allah, Dat yang Maha Suci, Dat yang Maha Kuasa, Dat yang menguasai segala kerajaan, daratan dan lautan. Terima kasih, berjumpa kembali dengan channel Ki Jagat Buana berikutnya. Salam Jagat Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman aku dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, and subscribe. channel YouTube kita Eva Plus.